mana kekuatan si kira-kira teh mana teangan kulit mewek jeung daging anu hipung tulang anu manusia teangan dewek moal modar ku andika ilmu andika nanaonan kawas kitu patut sia bewok montong sombong sia sakedeung deui andika bakal tilar dunya kuring moal mere ampun deui ka andika lamun andika teu hayang babalik pikir sia rasakeun ieu hiat bersat tobat Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina neraskeun hanca caritana dina ngacaprak ngaler ngidulna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngabebrah manah kaum dangu di mana bae ayana. Tapi sateuacan simkuring neraskeun hanca caritana ayeuna simkuring bade nuhunkeun dihapunten kasadayana kaum dangu di mana bae ayana saupami anu nuju manco ngaraos kirang enak tata bahasa atanapi ucapan-ucapan anu dipidangkeun ku simkuring atanapi dicarioskeun diucapkeun dina ieu carita kumargi. Simkuring mah sanes tukang dongeng ulung tapi tukang ngacaprak ningkah ngaler ngidul sareng deui simkuring mah teu kawas tukang muka carita atanapi maos carita pendongeng-pendongeng anu sanesna maca buku atawa pangarang nulis heula direka dikitu dikieu henteu simkuring mah nya wargi langsung direkam saharita naon bae anu aya dina emutan dicarioskeun digelar diucapkeun dina waktos ngarekam teu aya tulisan-tulisan teu aya buca baca. Jadi hapuntennya wargi-wargi Sunda sadayana saupamina kirang merenah tapi sanaos kirang merenah atanapi ngacaprak oge mudah-mudahan kaum dangu sadayana tiasa kahibur ku carios anu dipidangkeun ku simkuring. Mangga ayeuna cuang kawitanan. corelat kaceleng Dua wanoja teh sanggeus ngagorowok manghanjelukeun kulantaran Ki Bewok sapara kanca ayeuna geus ninggalkeun eta patempatan geus narangtung digigireun Parman bari nyekelan leungeun manehna. Engkang nah moal diudag engkang moal diudag piraku bade diantepkeun si Bewok sapara kanca teh kedari wara engkang kedari wara cek Lisnawati waktu harita langsung nyarita kitu bari neuteub ka Parman anu masih keneh mencerong ka palebah jalan anu samemehna diliwatan Ki Bewok sapara kanca kabur. Laras engkang hayu sareng abdi cuang pilarian urang warah sareng abdi ning diantepkeun bahaya engkang bahaya pastina oge bakal ngagalaksak di kapal lemburan warga lembur teh bakal jadi sasaran rajin angkena teh engkang. Sukmalawati oge teu eleh waktu harita langsung negeskeun pamikiran manehna. Parman waktu eta ngarenghap jero kulantaran kacida bingungna lain bingung mikiran Ki Bewok anu kabur sabab lamun niat ngudag mah geus pasti dina waktu eta bakal kaudag ngan anu matak bingung keur dirina waktu eta mikiran dua wanoja anu karasa ku manehna boga rasa sarua hayang hirup bareng jeung manehna. Aduh nyai tos ayeuna mah teu kenging ieu mikiran Ki Bewok keun masalah Ki Bewok mah eta mah urusan akang saheulaan ayeuna mah moal manehna teh bakal arindit nyarumput heula di tempat atawa di markas maranehna sabab Ki Bewok ayeuna sanajan bisa kabur oge nandangan kanyeri anu teu gampang diubaran kitu bae tetap memerlukan waktu anu rada lumayan ngan pastina oge dina hiji waktu mah bakal kitu lamun teu
hayang niat bener kalakuana hayang babalik pikir geus pasti nyai, geus pasti ngalakukeun kejahatan deui tapi keun antep-antep heula ku akang oge moal diantepkeun bakal diwarah dina hiji waktu mah moal diberi ampun deui. Cek Parman waktu harita langsung nyarita kitu. Barang keur nyarita kitu teh warga sakabeh jawara teu katinggaleun Sugiwa pamajikana jeung Nini Sukmala waktu harita nyalampeurkeun. Aduh hanjelu Bapak mah hanjelu ujang hanjelu. Aduh satadina masugan teh si bewok terek diwarah nepikeun ka akhir ujang kunaon kalah ka dibere hampura sagala. Cek Sugiwa waktu harita nyarita kitu. Nya ujang kunaon diantepkeun kapan si bewok teh geus kabinasakeun inu bapak ujang geus ngaruksak lemur urang ujang. Nini mah hanjelu kudu nama ulah dibebaskeun sanajan teu dipateni ogekeun bae angka kasiksa ku pola sorangan keun antep ujang teh angka digulung ku taneuh jeung es teh ulah di ieu deui ulah di bebaskeun ingkeun angka kitu basa indang nanepikeun ka akhir hirupna ujang kalah ka dibebaskeun ujang mah. Cek Nini Sukmala waktu harita nyarita kitu bari neuteub ka Parman anu ngan saukur seri leutik. Tos tekenging nyarios kitu Nini Bapak ambu sareng wargi sadayana keun antepkeun sanes teu hoyong kitu abdi oge tapi urang teh hiji manusia sanajan berat oge tegampil tapi orang teh kedah gede hampura kedah masih heula kasempetan supados aranjeunna teh tiasa babalik pikir tapi keun dina hiji waktu semasa upamina masih tetap aya dina jalan salah masih ngalakukeun kalakuan anu matak ngarugikeun sakabeh warga di mana bae ayana ku abdi oge moal diantepkeun. Lamun pendak deui sareng abdi bade minta ampun kumaha oge tetep moal dihampura deui ku abdi tapi waktu ayeuna mah ngahaja abdi teh mere keneh kasempetan supaya si bewok sapara kanca teh bisa ngarubah kalakuanna. Tos ayeuna mah tos mangga wargi-wargi sadaya ayeuna mah ngabubuarkeun diri ku margi parantos rengse saembara teh teu aya deui atawa akang-akang mamang-mamang sadayana nah hoyong neraskeun saembara cobi jawab nyarioso ka diri abdi nah aranjeun teh masih keneh hayang neraskeun saembara. Cek Parman waktu harita sanggeus nembalan karena caritaan Sugiwa pemajikana jeung Nini Sukmala ninina waktu eta muterkeun teutepanana ka sakabeh warga khususna mah ka jawara-jawara anu samemehna datang ka eta lembur teh rek ilu saembara. Teu jang tos teu niat kemudian ikan eta si nyai oge sabenerna mah da lain hayang disaembarakeun lain kitu nyai. Laras henteu akang mamang henteu abdi teh kumargi abdi menghaja sareng ama ambu teh hoyong nindak si bewok. Alhamdulillah ayeuna teh sanaos samemehna aduh mata kuciwa mata sedih kumalgi seueur wargi-wargi urang anu jadi korban katelengasan si bewok tapi dina waktu ayeuna tos bukti si bewok teh teu walakaya dipayunun Kang Kidang Kilat atawa Kang Parman mah tapi kahade-nya wargi-wargi sadayana kahade kudu hati-hati sabab ayeuna ki bewok teh parantos bebas deui da eta geuningan Kang Kidang Kilat teh masih keneh masihan waktos kanggo anjeunna babalik pikir mudah-mudahan bae laras tiasa babalik pikir. Cek Lisnawati waktu harita langsung ngajawab kitu bari muterkeun teutepanana ka sakabeh warga khususna mah ka jawara-jawara anu geus ngebrehkeun kaayaan hate maranehna anu teu hayang ngalanjutkeun saembara. Nah bener
Nyai bener sebenarnya mah akang jeung mamang sadaya oge sanos memang laras hoyong ngiring saembara, tapi anu agengna mah hoyong ngawarah si bewok. Tapi geuningan kemampuan akang jeung mamang sadaya mah teu aya naonan dipayuneun eta jaduk rampok mah. Tapi syukur geuning akang jeung mamang teu tiasa kukumaha, tapi eta kan si Ujang mah teka catur hebatna. Pokona mah akang jeung mamang bangga Ujang, bangga saha geuning Ujang teh salaresna nah leres nami asli teh Kidang Kilat atawa Parman. Sareng deui saha guru Ujang teh saha mamang sareng akang sadaya teh hayang terang. Cek salah saurang jawara waktu harita sanggeus nembalan karena caritaan Lisnawati langsung malikeun teutepanana ka Parman bari nanya kitu. Nami abdi teh salares nama Parman. Kidang Kilat mangan saukur julukan abdi, tapi hapuntennya wargi-wargi sadayana kumargi nami eta mah nami anu dipasihan ku indung Bapak abdi. Sareng ayeuna mah abdi teh hoyong dipikaterang ku sadayana jalmi. Nami abdi teh Kidang Kilat, eta bae anu disebat kumargi abdi teh bade ngalalana moal cicing di hiji tempat. Kumargi seueur padamelan, seueur kewajiban anu kedah dilaksanakeun ku diri abdi, hoyong ngamalkeun ilmu. Jantenna teh abdi teh hoyong dipikaterang dipikawano ku sadaya jalmi dina julukan abdi anu ayeuna nyaeta si Kidang Kilat. Eta bae ayeuna mah tos-tosnya wargi ngan kahade teu kenging seueur saur kaditu kadieu abdi teh Parman putrana Supanta sareng Parwati. Cukup bapak-bapak, ibu-ibu, akang, mamang sadayana anu ayeuna aya di ieu tempat anu terang. Saleuwihna mah tos-tos sebarkeun bae nami abdi si Kidang Kilat. Cek Parman waktu harita langsung ngajawab ngajelaskeun sagala rupana ka sakabeh warga, khususna mah ka jawara anu samemehna nanya. Tos atuh ari kieu mah tos jang. Yap ayeuna mah urang kalebet sareng deui sakali deui kumargi tadi tos diwakilan ku Kidang Kilat. Acara teh ditutup sareng deui tos teu aya patandang anu hoyong neraskeun saembara. Tos ayeuna mah ditutup secara resmi ku simkuring. Mangga wargi anu ti lembur ieu atanapi ti lembur tatangga jig geura marulang deui ka tempat masing-masing kumargi parantos rengse. Ayeuna mah yap jang cuang kalebet cuang ngobrol jeung ama. Cek Sugiwa waktu harita akhirna mah langsung menta sakabeh warga ngabubarkeun diri. Atuh geus kitu mah sakabeh warga teh sanggeus sasalaman ka Parman kulantaran maranehna hayang patarema leungeun jeung eta pamuda. Cukup lila sasalaman teh sanggeus kitu mah bring arindit baralik deui ka tempat masing-masing. 30 jawara oge sarua sanggeus ngobrol sakedeung jeung Parman jeung maranehna teh menta dina hiji waktu malam mun aya waktu Parman teh supaya datang ka lembur maranehna. Parman teu ngajanjikeun ngan ngasaukur dina hiji waktu lamun aya kasempetan jeung kabeneran liwat pasti eureun ka tempat maranehna. Eta anu dicaritakeun atawa dijanjikeun ku Parman. Sanggeus patempatan eta sepi, warga geus eueuh, 30 jawara oge geus ninggalkeun eta tempat. Sugiwa sameme asup ka imah teh menta sakabeh murid-muridna ngabereskeun sagala rupana supaya rapih deui kawas samemehna kulantaran tempat teh geus moal dijadikeun pakalangan saembara deui kusabab geus akhir sagala rupana. Sanggeus
nuduhkeun kitu jeung kieu akhirna mah Sugiwa sapara kanca geus asup ka imahna. Parman oge jeung Sukmalawati teu tinggaleun. Maranehna teh ilu ngobrol uplek di jero imah Sugiwa. Sagala jamuan kadaharan ngarareunah disuguhkeun ka manehna, tapi dina obrolan anu tangtuna kacida pentingna keur Sugiwa pamajikana Nini Sukmala jeung Lisnawati. Parman teh ngaranjug. Sanajan berat waktu harita langsung ngajawab, "Hapunten Bapak, Ambu, Nini, sanes abdi bade nolak, tapi dugikeun ka ayeuna abdi teh teu acan hoyong rumah tangga. Sareng deui abdi sumping ka ieu lembur teh teu aya niatan hoyong ngiringan saembara. Jadi hapunten nya Nyai khususna maka Nyai Lisnawati. Sanes akang nampik, sanes Nyai teu geulis, sanes akang teu kataji ku Nyai, sanes kitu. Hapunten tapi ayeuna mah akang teh teu acan aya niatan hoyong ngawangun rumah tangga. Janten hapunten Nyai, hapunten sing sabar. Jodoh mah moal ka mana ieu, sareng deui abdi teh Bapak, Ambu, Nini seueur pada melan anu kedah direngsekeun. Salianti abdi teh kedah milarian heula ki bewok supados leres anjeunna teh teu nincak deui dina jalan salah. Meureunaan abdi teh moal cicing moal tumetep di hiji lembur. Ta eta bae ayeuna mah hapunten Nyai, hapunten sanes akang nampik, sanes akang teu kataji ku Nyai, saur akang oge. Tapi dina baktos ayeuna mah akang teh teu acan hoyong gaduh bojo, teu acan hoyong niatan ngawangun rumah tangga. Cek Parman waktu harita sanajan berat langsung ngajawab gitu atuh matak bunga keur Sukmalawati dina waktu harita. Tapi keur Lisnawati waktu eta langsung nyegruk cerik dina lahunan indungna. Kang teuingan ka abdi, nah abdi teh kirang kumaha, nah kirang geulis abdi teh Kang, sanaos Kang henteu ngadaptarkeun diri janten patandang saembara oge, tapi abdi mah kersa janten bojo Kang. Abdi mah teu hoyong ka pamaget sanes deui hoyong lagi ka Kang. Aduh Ambu, Ama, Nini kudah kumaha abdi ayeuna. Waktu eta Lisnawati nyegruk cerik bari ngungkapkeun sagala rasa anu nyangkaruk dina hatena, rasa kuciwa, sedih, sagala rupa ngagolak dina jero hate eta wanoja. Atuh indung bapana Nini Sukmalawati waktu eta ngan saukur cicing bingung. Nini Sukmalawati oge teu bisa maksakeun kulantaran kacida jentrena Parman teh dina waktu harita can aya niatan hayang rumah tangga. Sabar Nyai, sabar geus ayeuna mah sabar. Moal ka mana ieu jodoh mah, moal ka mana? Ulah hariwang sareng deui ujang teh kunaon, nah kurang geulis si Nyai teh, kurang geulis atuh teu hayang tereh kawin oge. Salahna ujang teh bobogohan heula jeung si Nyai da moal ngecewakeun ieu si Nyai teh. Salianti si Nyai teh murid Nini geulis, pokona mah moal matak hariwang, moal matak nguciwa, moal matak hanjelu keur ujang. Cek Nini Sukmala waktu harita sanajan nyaritana pegat-pegat kulantaran bingung ka Lisnawati murid anu kacida dipikanya ahna ka Parman komo deui kulantaran Parman teh incu manehna. Hapunten Nini, hapunten Bapak, Ambu, Nyai, cek akang oge Nyai, kedah sabar jodoh mah moal ka mana. Dina waktu ayeuna mah akang teh moal tiasa tetep tumetep di hiji tempat. Ayeuna oge bade miang. Hapunten nya Nini, hapunten Nini abdi, hapunten sanes abdi teh teu sonokan ini, tapi abdi teh kedah ngajalankeun tugas deui ti Aki Ranggalawe. Seueur keneh
padamelan anu kedah direngsekeun ku diri abdi ayeuna oge bade miang abdi mah. Cek Parman waktu harita sanajan berat oge tetap nyarita kitu kulantaran barang red ka Sukmalawati manehna teu tega, Kalisnawati oge teu tega saruangan leuwih teu tega deui ka Sukmalawati kulantaran eta wanoji anu geus lila wawuh jeung manehna. Waktu eta manehna sanajan berat akhirna manangtukeun sikepna kudu sagancangna ninggalkeun eta patempatan kulantaran lamun leuwih lila aya di eta lembur geus pasti pacogregan di antara Lisnawati jeung Sukmalawati bakal kajadian eta anu teu dipikaharep ku manehna. Ayeuna mah sakali deui Bapak Ambu Nyi Lisnawati sareng Nini hapunten abdi mah Nini bade pamitan bae moal lami deui abdi teh bade miang. Hapuntennya hapunten. Cek Parman waktu harita nyarita deui negaskeun niatna jeung langsung nyolongkrong ngajak sasalaman ka indung Bapak Lisnawati tuluy nyuuh kana lahuna ninina menta dihampura jeung menta didoakeun supaya sagala rancana anu keur dijalankeun atawa erek eueuh halangan harungan eta anu diharepkeun ku Parman. Nini Sukmala waktu eta ceurik tapi teu boleh ngaduakeun kulantaran rek kitu kieu ge eta teh incu manehna. Nya Ujang teu nanaon ari kahayang Ujang kitu mah beu teu nanaon jik ku Nini didoakeun sing salamet sing mulus rahayu naon bae oge anu dijalankeun ku Ujang salagi dina jalan bener moal boleh aya dina pangdoa Nini aya dina karidoan Nini jeung almarhum indung Bapan Ujang. Ayeuna mah jig atuh arek init mari teu bisa leuwih lila di ieu tempat mah teu nanaon Ujang teu nanaon. Cek Nini Sukmala bari rembay cai mata waktu harita nyarita kitu. Tapi barang Parman ngaleret ka Lisnawati anu tadi keur nyuuh keneh dina lahunan indungna waktu eta Lisnawati teh langsung ngagabrug ngarangkul geus teu boga kaera deui sanajan diteuteup ku indung bapana Nini Sukmala jeung Sukmalawati anu waktu harita kacida amokna barang ningali kaayaan Lisnawati nangkep kacida pageuna ka Parman. Engkang Gusti engkang teh tega pisan ka diri abdi kunaon engkang nganturkeun abdi ngiring engkang abdi hoyong ngiring sareng engkang ka mana bae oge engkang nah teu kersa nyanak diri abdi sanaos teu acan hoyong nikah sareng abdi oge teu nanaon kasauran ini teh leres kapan urang teh kiasa bobogohan heula teu nanaon engkang teu nanaon nu penting mah engkang salawasna aya sasarengan sareng abdi engkang abdi nying dikantunkeun engkang nying dikantunkeun candak abdi engkang. Cek Lisnawati waktu harita nyarita kitu bari ngagukuk cerik dina dada Parman anu kacida bingungna kulantaran kaditu bingung ka dia bingung nempo ka Sukmalawati waktu eta. Sukmalawati matana teh molotot nembungkeun ka ambekna nempo ka Lisnawati dina waktu eta matak pikarunyaeun tapi tetep bae manehna teh kudu boga pandirian anu pengkuh tegedag keanginan teunggut kalinduan eta anu kudu dijalankeun dicekel ku dirina. Hampura Nyai hampura sakali deui hampunten Nyai sanes akang teu hoyong sanes akang teu hoyong niat nyandarak Nyai kaditu ka dieu sasarengan sanes kitu kumargi engkang teh teu gaduh padumukan sanaos aya padumukan engkang teh lembur Pancasari namun dina waktos ayeuna mah engkang teh teu acan aya niatan hoyong tumetep di hiji lembur kumargi seueur padamelan anu kedah direngsekeun ku diri akang. Hapunten Nyai hapunten ayeuna mah tos Nyai mah cicing bae di lembur hawa tos
Rama sareng ambu Nyai. Hampunten ya Nyai, hapunten tos tekeng nangis Nyai, tekeng nangis. Saur Akang oge kumaha da upami jodoh moal ka mana ieu, hapunten tos ayeuna mah tos tekeng nangis deui tos. Cek Parman waktu harita nyarita kitu bingung nyaritana oge teu pararuguh kulantaran polis nawati karunya red ka Sukmalawati sarua baik kitu kaayana. Aduh, aya baik kunaon aing teh beti parangkeun papanghi jeung dua wanoja anu kacida geulis jeung teu nyangka bakal bogoh ka aing eta anu digerenteskeun dina hate Parman. Tapi sanajan berat ninggalkeun eta lembur, akhirna mah Parman teh ditetep ku Lisnawati anu rembay ku cai mata ngaguguk cerik jeung teu leupas tina tetepan ninina indung Bapa Lisnawati katut murid-murid gagak bodas. Parman jeung Sukmalawati teh sanggeus pamitan deui sakali deui samemeh turun. Waktu eta geus leumpang beuki lila beuki jauh, akhirna mah leungit tina teutepan maranehna. Atuh Lisnawati teh sanggeus ningali Parman leungit tina teutepanna, waktu eta langsung lumpat asup ka jero onggona ceurik balilihan bari nyuuh kana bantal. Tong teuingan engkang, tong teuingan ka diri abdi Gusti. Kunaon diri abdi kawas teu aya sakedik acan anu aya yang karugina mana engkang. Kirang naon abdi teh engkang, kirang naon abdi teh engkang. Abdi mah teu hoyong kasasaha deui, abdi mah hoyong janten bojo engkang. Aduh, tapi kunaon geuning ngantunkeun abdi nah laras engkang teh kabogohna Sukmalawati. Nah laras engkang teh ngan saukur hoyong rumah tangga sareng eta wanoja. Kunaon diri abdi teu dipalire engkang, kunaon diri abdi teu dipalire sakedik-kedik acan. Eta anu terus-terusan diucapkeun bari ceurik balilihan nyuuh kana bantal nyegruk teu eureun-eureun. Atuh indung jeung bapana katut Nini Sukmala teh waktu harita nyalampurkeun ka eta enggon ngusahakeun ngabeubeurah hate eta wanoja. Ayeuna urang tinggalkeun heula kaayaan Sukmalawati jeung Parman anu keur miang ninggalkeun eta palemburan teuing rek ka mana, sanggeus ninggalkeun lembur Sugiwa. Jeung deui urang tinggalkeun sakedeung kumaha kaayaan Lisnawati anu keur pinuh ku kasedih kulantaran Parman ayeuna geus ninggalkeun manehna. Caturkeun 5 jawara murid Aki Banaspati. Waktu eta teh geus hasil maranehna teh maling 5 wanoja ti hiji lembur. Maranehna teh keur lalumpatan ninggalkeun eta lembur kulantaran geus teu hayang gagal deui dina pagawean maranehna. Kusabab lamun gagal geus pasti maranehna teh bakal cilaka, bakal dibinasa ku Aki Banaspati. Bari lumpatan teh asup ka jero leuweung jeung 5 wanoja teh ngahaja ku maranehna geus ditotokan urat-urat pentingna. Jadina teh boro-boro ning hayang ngalepaskeun diri tina panggulan maranehna, ngomong oge geus teu bisa iwalti mata jeung hate maranehna anu pinuh ku kasedih ceurik balilihan kulantaran dina peuting harita teu nyangka maranehna bakal dibawa ku 5 lalaki anu satadina mah ngaromongna teh hayang ilu nyeruruk di lembur maranehna. Tapi geuningan dina tengah peuting teh ngadon mawa maranehna ti imah masing-masing. Aduh Gusti, Gusti kada kumaha ya diri abdi, pada dicana kumaha diri abdi ya ku jelema. Aduh tong teuingeun teh nyangki abdi dina peuting ayeuna bakal janten korban ijalmi
eta anu terus-terusan ngagerentes dina jero hate sakabeh wanoja. Sedangkan 5 jawara bari lulumpatan teh ngarendeng bekila beki jauh asup ka eta leuweung rek ngajugjug leuweung markas guruna. Pokona mah dina waktu ayeuna urang ulah gagal deui, ulah eureun euy sabab cilaka lamun eureun bisi sote kejadian anu geus kaalaman ku urang dina samemehna digagalkeun ku si kidang kilat kejadian deui jadina. Terus urang teh kudu lumpat kudu saterehna nepi ka markas. Cok pamingpina waktu harita nyarita kitu. Bener Kang, bener Kang, bener pokona mah urang teh ulah boga paniatan teh bener deui kudu direngsekeun heula pagawean urang. Oke lamun geus rengse urang bebas rek kitu rek kieu oge komo deui mun geus dibere ilmu euy ukur deui ku aki guru kapan urang teh ngeunah rek ngalakukeun naon oge bebas Kang, bebas. Cuk sakabeh anak buahna waktu harita ting celengkeung nyararita kitu ngeberehkeun kaayaan hate maranehna. Bener ayeuna mah geus loba nyarita kaceleng tolong blesat beuki lila beuki jauh. Akhirna mah kulantaran teu eureun lumpatan manehna teh geus nepi ka hareupeun saung. Kasampak Aki Banaspati keur ngabedegan nangtung mencrong ka maranehna, tapi dina waktu harita seuri kulantaran bunga 5 muridna geus hasil mawa 5 wanoja keur tumbal ilmu Batara Karang anu keur diulik ku manehna. Tah kitu lamun Arandika hayang hirup hayang loba ilmu jalankeun pagawean teh kudu bener motong kabengbat ka ditu ka dieu kawas samemehna. Kapan cilaka nu aya oge Arandika cilaka wanoja anu geus kuduna mah jadi tumbal ilmu dewek leungit teu pararuguh ta ayeuna mah kulantaran dewek teh hayang 5 wanoja leungit deui ti tempat ya bawa ka guha sabab dia taguha mah geus moal bisa aya nu nyahoankeun deui sanajan si kidang kilat oge moal sanggupeun ngendus eta guha di mana ayana. Ayeuna mah geus ulah loba nyarita heula ke geus nepi ka guha kakara Arandika bisa ngeberehkeun kaayaan hate Arandika sakabeh. Ayeuna mah tuturkeun debek. Cek Aki Banaspati waktu harita nyarita kitu jeung terus ngaleos lumpat ngan dina lompatna lompat biasa kulantaran ngimbangkeun kaayaan 5 muridna. Sabab lamun lompat bari ngagunakeun kekuatan batin geus pasti 5 muridna teh moal bisa nyusul. Komo deui meureunnan bakal kalimpungan ku sabab 5 muridna teh can apal di mana guha tempat dirina salila ieu ngulik pangarti. 5 jawara oge teu loba nyarita ngan saukur ungguk bari terus lulumpatan nuturkeun guruna bari manggul eta wanoja. Sanggeus rada lila lulumpatan akhirna manepi ka sungut guha. Rag Aki Banaspati teh ngeureunkeun lengka sukuna. Tah kudu apal Arandika ieu tempat anu salila ieu digunakeun ku dewek kulik ilmu. Ayeuna mah sok asupkeun keur asupkeun ka jero guha. Cek Aki Banaspati bari nunjuk kana liang guha. Atuh geus kitu mah teu loba nyarita 5 muridna teh arasup ka eta guha terus neudeun 5 wanoja di tempat anu geus disadiakeun ku Aki Banaspati, tempat ritual sagala rupa khusus nama ngajadikeun 5 wanoja jadi tumbal ilmuna keur nyampurnakeun ilmu Batara Karang anu tinggal sapoe deui asup kana bulan purnama. Dina waktu eta getih 5 wanoja teh bakal digunakeun mandi ku manehna. Eta anu geus dirancanakeun jeung geus pasti bakal dilakukeun ku Aki Banaspati. Sanggeus neuneunan 5 wanoja di tempat anu geus disadiakeun 5 jawara teh kaluar deui ti guha. Dariuk di hareupeun guha dina bangku kayu anu geus disadiakeun kawas nama paranti
Aki Banaspati sapopoena niis lamun keur aya di luar guha. Tah ayeuna dewek hayang nyaho sok caritakeun naon kasulitanana atawa gampang caritakeun ka dewek. Jeung deui kulantaran dewek teh kacida bungahna dina peuting ayeuna andika limaan bakal diturunkeun pangarti anu leuwih luhur secara langsung, sabab ari nurunkeun ilmu batin ti kajauhan mah eta mangan saukur saharita bisa digunakan ku Arandika, tapi lamun hayang saterusna kemampuan lahir batin dicangking ku Arandika sakabeh secara sampurna tangtuna kudu diajar secara langsung. Kulantaran Arandika geus ngajalankeun tugas bener, hasil dina peuting ayeuna bakal dimimitian ku dewek Arandika diturunkeun ilmu. Sok jawab heula pertanyaan dewek, kumaha Arandika aya kesulitan atau eueuh pas ngadatangan lembur 5 wanoja teh? Cek Aki Banaspati waktu harita langsung nanya kitu bari neuteub kalimat jawara anu tarungkul teu wani neuteub kana beungeutna. Alhamdulillah Aki dina waktu ayeuna mah teu aya halanganna naon, tapi duka lamun saumpamana abdi limaan teh ngalakukeun tindakan anu sami samemehna nyandak 5 wanoja kanggo ngahaneutkeun awak abdi limaan meureunah duka bakal hasil deui duka moal. Tapi ayeuna mah kulantaran teu ngemutan kitu kieu deui salian ti hoyong enggal sumping ka ieu tempat ngan saukur nyandak 5 wanoja. Kapan ayeuna teh parantos hasil tos katingali ku Aki oge 5 wanoja teh ayeuna parantos aya di lebet guha. Cek pamingpina waktu harita langsung ngajawab ka cida jentrena. Syukur dewek ka cida bungahna. Sabenerna mah dewek oge sing teu nanya oge apal, sabab Arandika teh henteu leupas tina panutup mata batin dewek ngan dewek mangan saukur hayang ngadenge kumaha jeung naon anu bakal dijawab ku Arandika. Tapi geus ayeuna mah geus ayeuna tuturkeun dewek kulantaran dewek kacida bungahna Arandika geus ngajalankeun tugas ti dewek secara bener, henteu nyieun kasalahan deui. Peuting ayeuna Arandika bakal diturunkeun kamampuan anu leuwih hebat deui. Kaceleng terolong sanggeus nyarita kitu Aki Banaspati teh luncat ninggalkeun eta patempatan disusul ku 5 jawara nuturkeun guruna ka tempat anu bakal digunakeun Aki Banaspati nurukeun ilmu ka maranehna. Ayeuna urang tinggalkeun heula sakedeung kaayaan Aki Banaspati sapara kanca caturkeun di hiji tempat loba jalma ting corowok matak reuas jeung sieun lamun anu ngadenge teu apal naon anu keur dicorowokeun jeung diteangan ku eta jalma. Kaditu bener kaditu kawas mah, tapi kuring mah nepuna ka belah dieu lain ka belah ditu tuh. Henteu kaditu kadieu. Aduh kamana tuh kabener waktosna ka bujeng Syekh. Cak urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu saha jeung naon anu keur diteangan ku jalma-jalma eta teh. Insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui sapunya repegat simpai paturai patepang deui mangga permios.